Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Di mana eta mararane eta mawa senso sih teh? Senso naon? Ieu teh antena. Senso we. Da ketempo aku aing mah termos ya teh. Ek naranaon sia make jeung kadari ya. Bulu kan diasup. Ari weuh wae lah. Seburu ah, buru kabur, asup lah. Allah. Iya mah paroek kieu ya hurungkeun lampu. Hurungkeun. Nih paroek kieu. Naon atuh deh? Poek. Eta sia ngomong teh make tajwid situ boga akhlak situ bukan teh kokoneng. Lain poek sia tah anu make kacamanon sia teh. Lan atuh. Alah. Oh, nya poho, hampura Pak Haji. Hampura. Tuh, caang geuning aya mah. Hampura atuh salah nih. Bae saeutik. Sia mah pagawean teh geus piomongan wae. Ari sia ieu make jeung mamanuk ieu keur naon sia teh? Ieu teh antena TV Pak Haji anu kamari. Aduh kamari teh dijual. Nah. Aing mah teu baru tuh nyekeun nanaon nu karitu. Jadi gugu buka imah aing. Lain apaan kamari teh acannya. Duit lu kamari. Nah, make jeung nanyakeun duit TV sagala rupa. Duit TV naon sia? Apaan kamari teh ngajual TV ngan duitna acan dari Pak Haji kumaha? Anjing. Yo, kamari teh ngajual TV rohnya. Kumaha? Oh, TV eta sia teh. Oh, ku aing diburu. TV nanaon karitu sia teh? Diduruk. Heeh, ku aing diduruk. Sia nanaonan make jeung daratan ka imah aing. Yang TV lah ieu teh Pak Haji diduruk. Sia belegug. Nya henteu atuh TV nama ku aing dijual. Cair dari mah duit. Cair heuh. Kalah. Tuh ayeuna mah meureun abi tinggal piartosna Pak Haji. Aing geus dijual mah. Duit naon jeung narima duit? Emang saha nu ngajual TV? Da aing nu ngajual TV na ge punya duitna kudu kasiakeun. Teu sopan teu make tajwid ngomongna. Har, apa meureun TV abi nu dijual teh kamari teh? Pasti gak bisa duit can ditarima duitna ku abdi kamari. Mana? Non, TV abi. Situ boga teh kokoneng. Yo, aing teh ngajual TV teh, si Banar teh datang ka dieu. Meuli TV teh aing, ku aing dijual. Nah, make jeung duitna kudu kamanehkeun. Da aing nu ngajualna oge. Apaan TV abi Pak Haji? Ngan dijual ku Pak Haji. Naon sia mengaku-ngaku jeung TV abi. Apaan ayana ge TV-na teh di imah aing. Ku aing dijual sabab aing butuh duit kamari. Nah, make jeung ngaku-ngaku sia mah. Lamun aing ngajual TV-na di imah maneh, tah kakara sia ngaku-ngaku TV maneh. Ieu mah TV-na ge di imah aing, make jeung ngaku-ngaku TV maneh. Lieur sia mah teu sopan eta teh. Aduh ari Pak Haji kumaha? Pan abi teh ngajual TV ka Pak Haji kamari teh berarti TV abi nu di Pak Haji teh nu abi da can dibayar. Nah, duitna teh berarti nu abi. Nya nu urangnya. Duh, ku aing. Ku aing sia teu ngalarti hukum sia mah. Teu ngalarti aturan sia mah. Lamun aing ngajual TV di imah mararane berarti TV maneh. Ku sabab ieu mah TV-na aya di imah aing. Ku aing nu dijual. Nah, sia make jeung nyebutkeun TV sia. Lieur sia mah. Kieu we ana mah Pak Haji. Duitna ka mana? Lieur we ngobrol jeung Pak Haji mah. Sok ayeuna Duitna ka mana? Duitna. Sia. Oh, ieu dengekeun. Ladang TV kamari teh aing teh paket ka Haji Salman, bangsa pakis, bangsa jengkol, bangsa eceng nu karari tu genyer nu karari. Paket aing teh kana dus, kana rental waatang, ka ditu. Tah, ladang TV ku aing pake mayar ongkos rental sia teh. Make jeung riweuh, jeung eta mah da duit aing lin duit sia. Ah, lieur Pak Haji mah. Terus enak kumaha mayar kabeh ayeuna? Sia belet sia mah hirup teh. Ieu dengekeun yo aing yo. Ayeuna sia boga tagihan teu dibatur. Nya boga atuh tagihan mah. Lamun boga sia tagihan di luar, pek tagih ka ditu, bawa antena ieu. Mana kitu? Ladang TV, bawa antena ieu. Jog ka ditu. Belis, Haji rada edan, rada gelo. Manya aing lagi TV kudu nanyakeun tagihan ka batur. Ini teguh. Lieu, Haji edan. Si jongkar ke hentak kitu ngagugu di papatan ku kolot teh. Jog tagih ka ditu. Bikeun antenana. Mana kitu ladang TV. Kitu. Para linter nah kitu nama barudak teh euy.